Jadi dari Sanggar Geningan dari Tasikmalaya akan melaksanakan profesi Bapak pengantin. Bismillahirrahmanirrahim. Cukup waktu dulu hayu datang bangsa Nubaluja ciri banci nuwala geribu gagapura kabaca unggul-unggulan nawa itu beriksa esti oh iya jadi prasasti oh iya jadi tangara bikin hiji jajaka jin hiji manoja lu sejak nampak pahtera rumah tangga kalayan indah ya gusti mugi pinasti upacara mapak pengantin sejak diawalikan. Sampun kanu maha agung nu kagungan kun payakun jelek ngadeg sakur kersama kelar kumelar kawasan di langit pating karutik di bumi pating kulisi kumarin di alam lahir parimuji saking musti ayatna alhamdulillah parimuji saking musti ayatna alhamdulillah raja doa raja modal mari Allah semua aji anu dina rasa masa dina hati anu masket dina iman dina Islam Nabi Muhammad kitabna kunanur karim nu agung Allahu Akbar Jampun wahapun jalur manawi dada musaha rumaos wa ereda sakedap antosan heula wa mundut kasala alira saja kelbarakeun bewara kasakuna baraya wah nyebar kena sumping atra balut ngalapri gara gending gara ramaikan kuruk payung gara bukakan gara gending gara ramaikan gara gending gara ramaikan gending gara ramaikan
Rahayu tetap mangsan banyu jiwa-jiwa ilmu gagapura halal mesin sejamaka
Dararamang sadayana punten kasih ka pengkerheulanya. Dararamang sadayana araraya ye cu. Uluh. Itu orang Bogor. Mun dikalulis. Mun didalulis, mun dikalalasep mana? Gimana wi aya rada itu di dia. Alhamdulillah nuhun. Aduh, nuhun dalam masadayana haturan kersana pinesepuh pangresep Bapak Bibil. Damang pangresep Bapak Bibil kali Ibu Eli. Oke, hilap kamu kan pangresep pinesepuh Bapak Tati kali Ibu Titi. Bagja. Aya pinesepuh Bapak Ustaz Sarman. Aya pinesepuh Bapak Abu Jal Usman SE. Kuate ngahaturkeun nuhun. Mun asa kagunturan madu kaulugan banyan putih. Alah, kuate rek sisiniran heula ah. Urang Batak dagang batik mincak matok labelete nu mata gula pelek rada montok dagang lote cikujang jahe koneng lapunya pamura betung hidung bekung bapak geneng anak urayut betung Mang Ojo jeung ujung rek meuli erologi ecek anu ngejo teu di baju susukeun di kayem ampun ing ngahajurkeun nuhun ka sadayana sesepuhnya ke dakwah teh ieu teu sorangan jeung si Sahrini waduh kamari terek nyanyi ka Jepang ulah ceking teh kapan urang terek mapag panganten putrana ieu ceking teh Bapak Bibil sareng Ibu Eli urang papak ulah keur we ceking teh nyanyi ka itu mah ulah bedokeun we mending kene ka Bogor Amu kamana si Amu teh nya punten manawi aya si Amu barangkali ada si Amu sebelah sini aduh